Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ojek ngonten di kalersan ayeuna ngontena bade tutorial masalah perpijatan dan perurutan. Kamari kalersan nuju live di TikTok. Aya anu nyeri cangkeng cenah Kang. Nyeri cangkeng dugikeun ka teu sepuh kumaha ieu teh cenah. Kumaha tutorna upami nuju nyalirah teh tukang urut. Siap. Tah ieu kalersan upami misalkan nuju nyeri cangkeng ayah sabaraha hiji titik anu dipidamel tapi upami misalkan menuju urgent sapertos kitu titik mung aya di dieu hungkul supados tepatos nyeriting si cangkengna anu gampil we nyaeta posisina salaresna mah aya di paha belakang namun kalarasan paha belakang nuju nyalira mah pan sesah pangintanya ayeuna di paha depan posisina tah ieu teh paha ieu tah ieu paha kalarasan ieu paha tah aya di titik tengah palih dieu atanapi palih dieu antawis dua ieu tah ku sikut we Kang tuh kan sikutna sapertos kieu tekenkeun dadetkeun tah lebetkeun dugi ka lebet kieu tah kitukeun ti dieu teh tah kipan ieu teh lurus tah nya tah kitu ieu teh rada ngagaleng nyeri tah upami nuju karaos mah tekankeun we tah ieu sikut ieu kana paha tengah ieu tah paha tengah anu area luar entok area dalam da di dieu mah rada sesah tah area luar we saleres kaleresan aya di palih dieu titikna tah kieu posisina ieu tekankeun ku pandangan ieu hiji tah tos didedetkeun kieu dedetkeun tah kapengkerkeun ku nyalira tah gitu dikieukeun tah ditarik jadi ditarik ka lebet insyaallah yakin katarik nyalira kaleresan kan posisi kieu teu nya kieu antawisna sapertos kieu ieu teh janten narik tuh ieu ge jadi ngiring ka bedol ieu ge engkin teh tah kitu muhun nya sakitu panginten tutorna ayeuna mah mung eta titikna hiji titik anu insyaallah manfaat kanggo anu nyeri cangkeng eta mah telangkung bade kiri bade kanan atanapi kiri sami titikna sami daerahna dipailih dieu sacakapna ieu sikut tuh sapertos kieu upami di dieu paling intens kieu upami di kanan di kiri sami sapertos kieu insyaallah upami misalkan anu aya panyawatan mah panas dikitukeun teh nyeri kin insyaallah katarik nyalira hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mugi asing manfaat assalamualaikum